Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepangkeun Kang Wasta abdi Muhammad Habib Rahmatullah. Abdi manggil Akang ka dieu eh ieu na manggilna Akang tawa Mang Ngaran deh. ngaran kurang ya soalna Akang deh saluhureun saya gitunya. Yes, saya manggilna Akang we nya. Siap. Tah, ieu Kang abdi emang maksud abdi dia ya tetepang sareng Akang bade ieu bade ngawancara Akang ngeunaan covid dampakna ka sakola Akang. Komodi ayeuna kan Akang teh tos kelas 12 gitu nya. Nah, sibuk ngeureunnya loba ieu tugas ieu eta gitu. Nah, lamun ceuk Akang gitu ieu si covid bagi Akang tah dampakna naon misalnya ka ayeuna ya Akang teh tos taket kana ieu kelulusan. Nah ieuna kumaha dampakna mohon naonnya lo pasti seueur lah seueur sakirana nu karasa pisan ku Akang rasanya itu bisa ya kan biasanya kan lamun geus lulus kan ngadain acara. mohon Nah gara-gara aya kopi jadi di cancel gitu kan, ulah aya kerumunan kan, jadi ya itu lah. tah lamun saur Akang ieu nya ayeuna kan budak sakola teu tiasa ieu sakola tatap muka di sakola gitu. Ayeuna da soalna budak sakola ayeuna nganggo daring HP. Nah, saur Akang si metode daring ieu efektif teu sih jeung pembelajaran siswa harusna gitu. Masakan efek datang nama tergantung siswana lah. Namun siswana nu pemalasannya mungkin tidak efektif sih. Karena kan daring kan di sekolah kan di rumah kan. Jadi ya di rumah kan banyak godaan gitu. Ini kan di mana boga wifi gitu kan. Dikit-dikit pasti ker maca kedua kayak main game gitu. Gitu sih. Tah kira-kira kumaha tah ieu metode daring ieu efektif jeung ieu jeung mendongkrak si anak meh leuwih semangat karena pembelajaran. Di samping di bumi teh budak teh loba gogodana siga ngagoler lah gitu main HP da kolot ge ieu non itu bisa ngajaga 24 jam mohon teu merhatikeun si budakna 24 jam gitu. Tah jadi seorang kira-kira cara naon nu efektif meh si siswa tah fokus karena pembelajaran daring ieu gitu. fokus taya sih gana mah Kumaha taya lah sebenarnya main efek datang nama ke mahasiswa karena ada abdi kan boga dulur sarua daring gitu saya ya sana saya narapna. Oh jadi nya meureun saya nyanda kesimpulan berarti daring teh efektif atau henteu saku mahasiswana nya. Nah, berarti ai siswana teu ai siswana malesan gitu goleran gitu. Wah, efektif. Tidak bisa.
nyata satu sakitu iya api nuhun pisan Kang ieu ya pembahasan waktuna nuhun pisan ayeuna nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.